Urang Malik deui nyaritakeun kaayaan di imah Nyimas Anah. Harita jurig pocong terus kakalayangan di jero imah, udag-udag sakur nu aya di dinya barijeng ciciri hilan. Atuh jalma-jalma menimpa berisat kalumpatan, aya nu loncat tina jandela, aya nu lumpat jalan ka dapur pating balecir bari pating harauk, aya jurig pocong, aya jurig pocong. Tuluy kadenge mibrag-brig-breg parahi nenggar panto imahna masing-masing, disusul ku soraan pating kerwak pating jarit. Ari di imah Nyimas Anahna masih keneh kadenge pahibut. Palbe tua kampung Pak RT jeung Mang Uman katut ceuwin jeung sababaraha urang jalma awewe katempo keur pating surungkuy keneh silih tubruk parahi mubus. Sedangkeun makhluk bodas ku kuncunganna kadenge terus nyakakak sisirian. Bari sigana teh terus bae ngudag-udag ka ceuwin. Atuh ceuwina beuki ngarasa soak bae. "Tulung! Eta jurig pocong udah gue kuring, tulung!" cek cewewin bari gajelang deruncat cedak nabrak awak Mang Suharno anu kakarek-rek hudang. Atuh Mang Suharno anu awakna pelai teh langsung ngajengkang deui bae, nang karak bengkang awakna katindihan ku cewewin. Mang Suharno meuni kokosehan rek hudang tapi teu kuat hudang. "Alik sia cewewin ieu berat alik," cek Mang Suharno bari ngadorongkeun awak cewewin, tapi cewewina kalah kebeuki nyuuh. Malah nanangkep sagala kan awak Mang Suharno embung leupas. Atuh Mang Suharno teh beuki ngap-ngapan bae, napasna renghap ranjug ari panonna buri albun celik. Keur kitu cilegedeg deui makhluk bodas kukuncungan teh nangtung ngajelegedeg pinggireun ceuwin. Cakakak eta makhluk seuring ngagak-gak sorana kadenge ngirung. "Eta kenaha maneh Wiwin? Eta ngada numpakan si Suharno. Katel sugan maneh mah Wiwin?" cek eta makhluk. Bari tuluy dongko cedak nenggar kana bujur ceuwin. Atuh ceuwin mending ngagoak deui bae. "Tulung! Ieu jurig nenggar bujur, tulung!" cek ceuwin bari tuluy gorenjal hudang beretak lompat cedak nabrak panto gubrag ngagubrag tapi buru-buru hudang deui beretak lompat deui. Nempo ceuwin lompat palebe tua kampung jeung Pak RT katut Mang Uman oge geuat-geuat ngabertak ilu lompat. Bari maranehna oge pating harauk tulung-tulungan aya jurig. Ari si makhluk bodas kukuncungan kalah ngagakak deui susurian tuluy kalayang eta makhluk teh ngalayang ngudag-ngudag palebe jeung sapara kanca. Urang tuturkeun kaayaan ceuwin anu terus lumpat mani ti babaranting, sedangkeun jurig pocongna terus kadenge ciciri hilan siga anu terus ngudag-ngudag. "Tulung! Tulung! Ya jurig ngudag-ngudag bae kuring, tulung!" cek ceuwin bari terus lumpat ti babaranting. Beras asup ka pakarangan imah Palbe. Kalacat naik kana gorodog, ceger nabrak panto, borobot kadenge sora panto anu ngaborobot rujad ditabrak ku ceuwin. Plus bae ceuwin teh buru-buru asup ka jero imah. Bareng jeung kitu Palebe oge ngurunyung datang sarua jeung ceuwin manehna oge katempo bener-bener soak. Kalacat Palebe oge buru-buru ngalacat asup ka jero imah. Barang sup ka jero katempo ceuwin keur cicing teu puguh laku neangan tempat jang nyumput. Akhirna mah ceuwin teh sup bekan handapun meja. Dasar Palebena keur soak nempo ceuwin kitu teh manehna geus teu mirese deui. Palebe terus bae lumpat muruk ka kamarna, gedor-gedor ngagedoran panto kamar. "Mana buka panto, mana buat buka?" cek Palebe bari tuluy ngagedoran panto. Nampo Palebe keur gedor-gedor kana panto kamarna, ceuwin anu keur nyumput dina kolong meja buru-buru hudang. Tuluy manehna oge ngadeukeutan Palebe, ilu gedor-gedor kana panto kamar Palebe. "Nya Bilebe, geuat buka pantona ieu kuring Bilebe. Geuat buka pantona kuring geus teu kuat," cek ceuwin. Atuh Bilebe anu kakarek kehirup sare kaget. Barang ngadenge panto kamarna aya nu ngagedoran tarik pisan teh. Komo bari jeung ngadenge aya sora awewe sagala mah. Bilebe tuluy hudang diuk tapi lulungu keneh. "Saha eta nu gedor-gedor kana panto kamar wayah kieu? Ngaganggu bae bari nage jalma keur hees," cek Bilebe. Bari jeung lelembutan mah can kumpul kabeh. Ari panto kamar kadenge deui digedoran. "Mana geuat buka panto, mana geuat?" cek Palebe. Ceuwin nurutan ngagedoran panto bari ngomong,
nya bilebe gawat atuh buka pantona ieu kuring geus teu kuat sieun, cek Ciwiwin. Di jero kamar bilebe katempo turun tina ranjang tapi teu buru-buru buka panto. Saha bari nage ngaganggu bae jama keur hees, cek bilebe. Tapi mahina can keneh buka panto. Palbe ambekeun lantaran pato kamparna teu geuwat dibuka ku bilebe. Sedengkeun harita sora anjing anu babaung asa beuki kadenge deukeut pisan ka imahna. Ieu kami ngahesekeun pisan geuwat buka, cek Palbe. Nya bilebe geuwat buka, ulang ngahesekeun teuing atuh, cek Ciwiwin nurutan ngomong. Bilebe ngahulang anggar can muka keneh panto. Nah eta jalma teh aya naon? Keur mageuning aya sora awe oge. Gerentas bilebe. Tapi akhirna mah bilebe ge tuluy muka panto reket bray panto muka. Atuh barang panto muka teh Palebe mah langsung beburu-buru asup ka jero kitu deui Ciwiwin. Mahina oge rek ilu asup ngan ku bilebe buru-buru dihalangan. Heh, naha maneh ilu asup ka kamar kuring? Cek bilebe. Tapi Ciwiwin teu nimbalan lantaran kusieun-sieuna meureun. Barang bilebe ngahalangan teh buru-buru ditarik leunna durug-durug bilebe ngajorongkong keluar bubrag nang kobak. Aduh, cek bilebe. Ciwina buru-buru asup, buru-buru nutupkeun panto tuluy ditulakan. Atuh bilebe teh buru-buru udang deui jeung calawak. Heh sia, eta nanaha sia ngadan pada dua di kamar aing. Buka sia buka. Cek bilebe bari tuluy mahina malik ngagedor-gedor panto tarik pisan. Tapi pantona geus kaburu ditulakan. Keur kitu jelegedeg aya makhluk bodas kekunjungan ujug-ujug ngajelegedeg nangtung pinggireun bilebe bari cirihil bae eta makhluk teh cicirihilan. Atuh bilebe meuni calangap rek ngajerit sora teu kaluar. Tungtung namah lengkerak bae bilebe teh kapiuhan. Ari di jero kamar Palbe anu satadina rek mukakeun panto lantaran karunya ka bilebe. Tapi mahina jadi malik leuwas. Tungtung nama teu jadi gajeleng bae Palbe teh malah ngagajeleng nubruk Ciwiwin anu geus heula nyuuh dina ranjang. Ciwiwin ngagoak ari Palbe kalah kabeuki hangot nangkep Ciwiwin. Cag urang teu da heula. Ayeuna malik diheula nyaritakeun ka si Bugal anu basa harita geus dibebaskeun ku Aki Juned teh malah diajakan dahar sagala di jero imahna. Nya kulantaran si Aki Juned ngarasa bungah sanggeus nyaho si Bugal teh soreng rampog. Ayeuna katempo si Bugal jeung si Aki Juned geus dariuk sila nyang harupan kadaharan anu sagala aya. Sok ujang teu dahar. Saya aya bae di Aki mah. Da di dieu mah sakieu kaayaanana. Cek Aki Juned sanggeus manehna yang si Bugal aya di jero saungna. Katempo dina meja teh ngabarak sagala kadaharan aya. Nya saungna daging hayam, pindang jeung sajabana. Si Bugal meuni olohok. Be, ieu si Aki ti mana meunang kadaharan sakilo bana. Pan di tempat ieu dengan seukur aya manehna bae. Ti mana maneh balanjana? Jeung irahan nyanguna. Eta sangu katempo ngebul keneh. Gerentas si Bugal. Nampo si Bugal kalah ngahulang olohok, Aki Juned tuluy ngomong. Nah kalah kalau gitu ujang sok geuwat dahar tong loba pikiran geuwat dahar. Cek Aki Juned deui bari manehna tuluy nyuk sangu kana wadah kot kana deungeuna lauk hayam jeung pindang tuluy celebek si Aki teh dahar ti heula bangun ku nikmat. Ari nampok kitu mah si Bugal oge deui mah ngarasa kabita tuluy mahina oge nyokotan sangu jeung lalauhna tapi karek keh si Bugal calangap rek dahar ujug-ujug kiuk kadenge angin ngeglebug tuluy disusul ku sora anjing anu babaung sorana melung mata kukurayeun ri buru punduk si Bugal karasa ngare. Si Bugal nu karek teh dahar ditunda heula. Aki Juned heran. Nah teu jadi ujang, cek si Aki bari mencrong kana beungeut si Bugal. Aya anjing Aki anu babaung Aki. Ih sieun Aki jeung eta teh angin meuni ngagrebug kitu Aki. Teh malah si Bugal. Nah mun kitu bae ge sieun ujang. Geus teu aneh di dieu mah. Ai sora anjing mah ngaranna ge di leuweung. Sanes kitu Aki. Ieu mah mata keung. Sigana ka dieu teh aya makhluk atau riwa Aki. Alah, teu kudu sieun kudu kitu jang. Keun lamun bener aya jurig ka dieu mah ku Aki nu newakna. Cek si Aki Juned. Manehna katempo tenang bae teu ngarasa sieun saeutik-eutik acan. Kur kitu keblug
kadenge sadaya nu gadeblug di luhur parak. Si Bugel meunang ngarenjag, tuluy mahena geser diukna ngadeukeutan ka si Aki, kep muntang kana leungeun si Aki, atuh si Aki teh jadi risieun. Hi, nanaan si akalah muntang ka kami, halik si akan itu berat kan itu si halik. Cek si Aki bari ngepeskeun leungeun si Bugel. Tapi si Bugel kalah kabeki pageuh muntangana. Sieun Aki uing mah sieun. Pasti ge teh air riwa anu ngudag-udag kuring Aki. Cek si Bugel bari muntangana beuki pageuh bae. Keur kitu blig 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 kadenge deui suara jalma anu leumpang sadana mah dina talupuh di tepas imah. Reket sadaya pantau nu muka. Si Bugel beuki luas ngaliuk, tapi si Horeng pantota tetep pageuh nutup. Ada si Aki Juned katampo peureum sungutna kunyang-kunyem siga mapatkeun jampai pamakena. Ot si Aki Juned nyokot remeh anu aya dina piring. Eta remeh tuluy dikepeul-kepeul, tuluy diparancahan deui. Lung remeh teh dialungkeun kana palebah pantau, cerit kadenge sadaya nu ngacerit tarik pisan. Tulung, ampun. Indit sia sing mancurig kan rawo, motong deukeut ka imah aing sia. Indit kan itu. Cek si Aki Juned. Sedangkan si Bugel beuki munukut bae muntangan kana awak si Aki. Cacap si Aki Juned ngomong kitu cerit kadenge deui sadaya nu ngacerit tarik pisan. Tobat, ampun, tobat. Eta sora kadengena beuki lila beuki jauh. Kitu deui sora anjing anu bengaung jeung angin anu gadebug oge beuki lila kadengena beuki hawar-hawar ngajauhan. Tungtung males bae teu kadenge deui. Si Aki Juned ngarem panjang. Tuluy ngagidekeun awakna deui anu dipuntangan ku si Bugel. Geus halik sia ka ditu ujang. Curigna geus baeuna ge. Halik sia ka ditu. Berat akina. Cek Aki Juned bari ngadorongkeun awak si Bugel. Hari kitu mah si Bugel ge akhirna mah ngalepaskeun awak si Aki Juned. Geus kabur jurigna Aki. Tanya si Bugel. Heuh geus ayeuna mah jurigna ujang. Purangan pisan maneh mah barina ge kolot-kolot teh. Cek Aki Juned. Syukur atuh Aki, uing salamet ayeuna mahnya. Heuh ayeuna maneh geus salamet. Jurigna ge moalekeun deui datang ka dieu. Ngan Aki jadi penasaran. Naon sawabna eta jurig teh siga nu ngudag-udag maneh ujang. Cek si Aki. Puguh Ki uing ge teu ngarti, tapi kieu mimitina mah Ki. Cek si Bugel. Tuluy si Bugel nyaritakeun sakabeh kajadian ti mimiti manehna. Teu kahaja maehan juragan samin teh basakeun ngagarong nyimas anah teh. Saterusna si Bugel jeung si Cungkring ngalaman diudag-udag ku jurig sampai ke kajadian ditewakna ku Aki Juned. Tah kitu caritana mah Ki. Saban lama kuring jeung si Cungkring teh ngahaja datang ka dieu teh rek neangan jalma anu ngarti pikeun ngusir bangsa riwa anu ngudag-udag kuring. Cek si Bugel mungkas caritana. Aki Juned unggut-unggutan. Oh kitu caritana ujang. Gampang atuh kitu mah. Aki mah gampang. Keun bagian Aki nu kitu mah. Cek si Aki. Si Bugel muaheun. Teras kuringna kudu kumaha Aki supaya ta jurig teh teu ngudag-udag deui kuring. Lantaran nek ngarampok ge jadi sieun kuringna. Tanya si Bugel. Aki Juned ngahulang sakedeung. Kieu jang, supaya ujang teh diudag-udag deui ku eta jurig, ujang kudu bisa naklukkeun eta jurigna. Tapi kumaha carana Ki? Ujang kudu bisa nyokot boeh anu aya dina kurana. Tuluy bawa ka Aki, ku Aki engke diparancahan. Lamun eta boeh geus diparancahan ku Aki mah, eta jurigna ge lain bae moal ganggu ujang, tapi bakal katalimbeng, malah bisa ditutuh titah ku ujang. Kumaha ka ti ujang? Cek si Aki. Si Bugel ngahulang. Oh kitunya Ki, tapi kumaha lamun uing keur maling boeh na jurigna malah engkena mahala ka uing Ki. Ah maneh mah boloh ujang. Ulah ti peuting atuh maling boehna, kudu ti beurang. Lantaran ari ti beurang mah jurigna moal daekeun hudang, moal daekeun bungkuleukan. Cek si Aki. Nya atuh Ki, kuring rek ngalaksanakeun, tapi uing moal bisa sorangan, kudu aya batur. Atuh ajak patung ilaing anu keur diborogor ku Aki teh. Ciga tuh lepaskeun, bawa ka dieu. Ku Aki erek dicarekan heula lantaran batur ujang mah licik katinggalina teh. Cek si Aki. Nya atuh Ki. Cek si Bugel bari tuluy nangtung leos keluar rek kabebaskeun si Cungkring. Tapi barang jerut turun ti imah Aki Juned ujug-ujug cungung kadenge deui suara anjing anu babaung. Dituturkeun deui ku suara angin anu pilebuk. Atuh lenyap si Bugel ngalenyap deui bae. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangan wiya katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.